sadaya nu aya di RRI Bandung. Oke, tonton jabar. Kapan guru datang jangan mun orang panggil ka nyeri hirup ulah kiri dong jangan Paulis Rono komo jeung hayang kapuji hayang kapuji oke urang sing ageng tumampi Tate babanun Gusti urang sing ageng tumampi Tate babanun Gusti sagoong sewang makanya Pak Guru Lukman kalau nggak ngalametkeun kadayana Bang Paji Sidik tetep dina tahan nona Sakamaka sing kayak gawakan mun salah silih ome sekali sewa mun susah silih tolongan kumaha Kang Dadang Baja susah silih tolongan oh wow ulakre Maledo ka itu ai maledo ku jambuan teh jauh teuing maledo teh ai maledo teh tepi maledo ka ditu dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu we pasti mane kodena ieu lain da calling si teh sok hendek-hendek teh daek si teh beda kecap-kecapnya apa ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010 hargaan aing teh hilang bara dihargakeun Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka pan biasana ila radio ke RRI memayar ini mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari sila si sorangan Disbudpar Provinsi Jawa Barat atuh cenah Ketua Pepadi Jawa Barat pacaca suaranya pacaca suara pikir ku si lain can para pendukung sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can pada dak neser Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah aya ngeunah sorangan aya ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan urang apok di kolingan teteh Kang Guru Anang teteh
Cepan sidik di dia teh pada Dadang Nasir calon Bupati Bandung jadi Can Padeni Rukada Deni Rukada Padeni pada Dadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui situ Cici Anyur Pamardiano aya. Keur mah 2008 teh rocet deui Hareng enggu dedengean rocet kunaon pasea cak-jak jeung kadal Disaksian ku buaya. ai bogo olohok buaya we olohok Nempo. ai lodok keur nararabeun Lono kalah aja karetana ngangge jaipongan. ai ku kitu teh mah da can bencana alam grepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak Walah. bencana iman naon piubareunana sok Kemana obat dicari? nagara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun hariman Kacida teuing tamakan. barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur papola jeung lamun urang dek ngajadikeun pamingpin teh ulah pamingpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesana kaituna bener sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teh mentong hareup teuing bisi anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing bener tah eta euy bebarengan jeung sidawala teh aing sieun kabawakeun para laur Loba kong kalingkong pamimpinana malah. pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis ieu mah rajieun demo geuningan diburuhan bari teu nyaho di naon-naon apan aya PT demo eta mah aya nya palsu eta mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning teuing atuh lamun kitu mah dadak pajak Lampak beledug aya naon teh. ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akad tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade Gitu. ulah dirorocet sama anu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan Berdiri sama tinggi
berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tinggali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipakai beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceleng. Papisah ka mana we karep. Teuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Eta bieu. Akibat kitu teh naon? Akana atuh. Sanajan eta ge ajen panayagan teh. Panayagan teh. Hade ku omong, goreng ku omong, eta sifat urang. Pake. Nah, sia teh tina politik kana yaga. Apaan segala rupa ge tinu leutik heula. Ulah nyapirakeun nu leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Balalager di ngadak-ngadak berehan. Heeh. Baligo we pagede-gede. Ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Nepi ka dibudayakeun kitu teh. Naon bujuk. Montong eta teh sia. Lalawora teh teh ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hesna ngegantung. Benar itu teh. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Muni malik-malikeun sia teh. Ayeuna jangan dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga we ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia teh ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh. Ada kesalahan mere robah. Iya. Jeung sunat salawat. No, kowek teh bangkong bancet kowek gitu. Ning disadak kowek. Koe. Atawa berwek. Ada. Sah juga bancet teh. Aka. Aduh, ampun aing. Peureum. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning. Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kadatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib. Aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol. Innalillahi we. Amulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu geuresik. Init Kalembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh teu teroris di mana? Turis tah mah. Jauh-jauh atuh. Buat ka dipikiran teh.
turisme anu diselapkeun dina tonggong keris abang turunan beki jauh kemana karep we keris mah beki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris teh mah ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beki jauh jauh euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna saya tahu tereureureuh carekeun teh beki bau teh alah ampun mere mandi mere jolita naon teh naon kan pihujaneun si teh pada enda teh nakeun segala rupa teh sia haling sia haling senjata aing memurang maring deuleu mulai anu teu gagang pangih jeung sasaran kemana we kemana we ngado orang teh saha-saha jelema anu berwok nya ieu mah karesepna radiasina deuleu wah karesepna kan berobok alah dawalan sada bang mantrinya oke jadi seorang bang Sultan Sulaksana alah jika bang Sulaksana percis dawalan naon gelo euy alah eta kudu malah sia mah kitu teu kompak latihan terus ai latihan terus ngomong manehna teh malah kumanehna teh Pandu duh naon sia teh punten alah anu tadi teh saha teh ngaranna teh euy raja buta we alah tembak wae sia Hidup Bang Soda, hidup! Hidup! Wah. hidup Kang Haji hidup Aduh, tersangka ya. Jago urang menang. Allahu Akbar. beres kayak jikohan Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong mun kana. kumaha cing Tampiling sakali cekuk pae henteu akang nu lumpat. direket teh Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ieu noh resepi. Akang mah tibu budak teh lajog lu teh. Resep. kana tinju Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat baheula aja. pangresep Jago silat. pangresep nama kana Gagak lumayung gajah putih jadi papak semua gitu. enak Demi Allah Kang Haji mah. percaya Jelema ngarontok ka dieu cokot teh pundukna di dieu dialana ku Kang Haji mah Allah. Rat. Tuh. Ya. Itulah lajuanan. Ayo.
luar biasa jago saya marah lah. Wah, oi. Hidup jago, hidup. Hidup jago, hidup. Luar biasa aja. Jelma teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup. Hidup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Halangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya namanya teh kuring Kang Haji Kohar. Oh, Haji. Biru gitu. Saha punten deh ya. Iya, ngiring di dieu. Aduh, hebat dong teh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dume aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea aja. Baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton. Wah, lami jeung dikawit Kang Haji wah. Teu riren unga dinten. Teu riren jeung. Bisa minggu di studio maneh. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang wah. Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Ka Haji naon teh? Ka Haji Sarip. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Gitu ulah demi Allah jeung. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Ditunda we na keusik. Asak sanes asak jang kajejek ontak demi Allah. Baik kan deui ya. Suai katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan Kang. Lauk asin jang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Raka gegodeg ke jelema ieu. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuning di dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah, demi Allah ya. Dia. Anu leras. Wah, demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Wah, nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Itu Priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Aduh, ampun.